Tah ngan pedah ieu ganjaran ngaji leuwih alus daripada salat sunat 100 rakaat teh aya syaratna ieu. Syaratna teh hadza idza qasodal ilah wa akhirah. Lamun teh mah ku ngaji nate eueuh pamaksudan anu bertalian jeung dunia. Sapertikeun kumaha wanta abikeun contona nya supaya ibu teu kasinggung. Abi daek ngaji di dieu di payun ku pedah engke mulangna rek meunang amplop. Tah lamun paniatanana kitu maka abi ngaji na di dieu eta teh teu meunang ganjaran sapertikeun nu ngaleuwihan 100 rakaat. Ngan sakitu-kitu nawe ganjaran teh lamun tujuanana sapertikeun kitu. Atawa abdi ngaji di dieu teh pedah sok dibere cai nginum aqua gelas di imah mah eueuh contona nya. Contoh ieu mah dan teu ieu. Loba cai mah ya. Tah intina kumaha? Lamun ngaji tujuanana bertalian jeung dunia ya. Lamun teh mah ngaji ku ngajina teh rek nembongkeun kopeah anyar niatna teh aduh isuk bagian ngaji poe Jumaah mangkani tas meuli kopeah anyar sakalian launching ngarti teh launching naon atuh nya perkenalan atulah gitu. Mirip-mirip pamer. Kopeah anyar ngaji teh geus teu kuat hayang guat-guat ngaji. Bagian ngaji jam 8 ge jam 7 geus cicing di dieu di warung bari ngopi nya. Arek naon da rek nembongkeun kopeah anyar. Tah da ieu mah teu anyar ieu geus rada beudem. Tah lamun tujuanana kitu eta teh ganjaran anu tadi disebutkeun moal meunang. Ari ngaji nama diganjarnya, ngaji nama diganjar ngagugurkeun dosa ngan pedah ganjaran anu 100 kali lipatna moal meunang. Nya kitu deui ibu sami nya. Lamun tujuan ngaji nate nya loba lah beda-bedanya bisi aya nu meneran disebutkeun mah. Tah eta teh teu kenging intina ngaji mah rek ngaji rek neangan ilmu. Anapun geus di pangajian aya tujuan sejen keun wae eta mah nya. Geus di pangajian ieu teh iraha bubar itu sieun erepeun kudu di luar atawa tukang bandeng teh bandeng sieun erepeun duh ieu teh lila-lila teuing contona teh eta mah teu nanaon nya teu berpengaruh. Naon sababna? Sabab pikiran eta mah aya na dina nalika urang geus eukeun ngaji atawa keur ngaji ti imah marek ngaji nah ari geus di madrasah teh aya we nu ngajak ngalalakon digigireun ari teu dilayanan bisi disangka kumaha di we muhun nya kumaha kitu nyambung we ka ieu nama tungtungna mah tah teu nanaon nya mun arek mangan alangkah baikna di pangajian mah usahakeun fokus supaya naon supaya bebenangan dan teu lila ieu panglilana ge paling sabaraha menit 40 menit nya paling lila oge. Da urang lamun ngobrol jeung tatangna sok kuat 2 jam ge nya. Kuat tah. Eta teh ngobrol mangkani piraku ieu nu ngan repeh hungkul teu kuat. Tah. Naon di antara penyebabna? Sabab ari ngaji mah bahasanana henteu menarik jeung nafsu nya. Teu menarik ngaji mah. Da eta godaanana nya. Ari al jannatu mahufat bil makari, jalan pi surgaeun mah sok dirarangkenanana teh ku kangewa teresep kesal geuleuh tunduh teu kurun
aya we kana hate teh eta teh gerentesnya. Oh gerara rasakeun aya na punu hadir gerentes kana hate teh aya we nya untung teu kareuheul oge nya. Nya untung eta teh berarti masih kena saroleha alingan sakadat geuleuh ih tanah hate teh sok terkadang kitu nya. Dina hate geus teu kuat pindah kana bibir gitu nya teu nanaon nya kikituan teh teu nanaon nya sok we ari daek mah jeung teu capek mah dalamun aya pikiran kitu dina hate kitu nu korban naon nu korban pikiran urang sedengkeun tina pikiran urang teh nyambung secara medis kana lambung nyeri beuteung nyeri anen mungkin wae ti dinya eta teh nya hati-hatinya tahan we itu setengah jam lah tah wihan deui bahwa alus soteh diganjar leuwih ti 100 rakaat soteh lamun niatna niat pikeun akhirat teu dicampuran ku paniatan dunia nya ari abi ieu niatna kumaha kumaha we dan niat mah masalah naon masalah hate tingali we isukannya kepangi ieu isukan kumaha niatna ngan kacida rugina lamun niat abdi ka dieu ngan saukur hayang nginum dina aqua gelas kacida rugina lamun abdi idit ka dieu ngan sakadar hayang menang amplop ye geus aya amplop mah dihareup ge nya tah nu batur tah kitu nya. Kumaha lamun niatna niat piduniaeun illa palhilaku tahassola lamun niatna niat piduniaeun ceuk kasarna mah pipejiteun nya da urang makan prioritasna teh ngabela naon ngabela pejit nu kadua naon kulit nya pejit heula tuluy kulit nya aya tawa nu sok ngabela kulit heula tuluy pejit kajeun teuing meuli baju ieu mah daripada meuli beas kajeun teuing puasa asal baju alus intina mah duanana we nya ngan lamun teh mah paniatanana paniatan dunia pipejiteun lamun pipejiteun mah pikuliteun lamun pikuliteun mah falhilaku tahassola maka tungguan kahancuran tungguan karuksakan saha nu ruksak teh anu niatna sapertikeun kitu ari nu teu kitu mah moal naon moal ruksak da bisa wae abdi sanajan di dieu statusna ngawuruk ibu statusna diwuruk bisa jadi ganjaran mah gede keneh saha gede keneh ibunya lamun abi ngawurukna dicampuran ria dicampuran hayang kapuji dicampuran tujuan dunia sedangkan ibu ngajina ikhlas sanajan nunutan maka ganjaran leuwih gede keneh ibu daripada abi anu ngocoplak kita tadi tapi dengan tujuan-tujuan sejen eta teh nu aya kalah kana kahancuran karuksakan